di dia hiji ke di dia hiji di dia hiji di dia hiji cek di tukang ulah ngomong ya inge kos gitu geus di tukang mah aya nu kitu di tukang mana ulah mau ngomong pokoknya di tukang lah pokoknya mah babari ku ari mah nyandung teh gang ieu atuh hayang ulah ngahiji mah gangna gang pipit nah nu ngora ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah ngariwayatkan insun saking Siti Aisyah radhiyallahu anha moga-moga nilar bendu safallahu anha saking Siti Aisyah qalat hale ngucap ya Aisyah ngucap ing lafadz wallahi supata ingsun demi Allah laqad shalla Rasulullah yakti teman-teman nyolati sapegang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Bayadha ingat saya anak lanang roron nyi Siti Bayadha fil masjid ing dalam masjid rawahu Muslimun wis ngariwayatkeun huing hadis sapa Imam Muslim. Siti Aisyah garwa Kangjeng Nabi ku anjeun nyarioskeun hiji keterangan saur Siti Aisyah make sumpah sagala besi Habib Rozak teu percayaeun wallahi demi Allah laqad shalla Rasulullah yakin Gusti Rasul kantos nyolatin ka dua mayit anak lalaki duanya Siti Bayadha disolatkeunana di jero masjid sababaraha taun ka tukang pernah aya nu nentang nyolatin mayit di masjid lantaran mayit mabangke kulantaran mayit mabangke ulah sok dibawa ke jero masjid jenapan masjid mah tempat nu suci itu ge lamun masjidna lain ti gubernur lamun lain masjid proposal lain masjid bangsa ti proposal mah Alahadin Sawa tempat sarua bae tempat tuh nu mentek kaju dipake salatna nundutan bae ke masjid na salah bangsa ti kiai Golkar mah lulu teu beres tempat yen masjidna nu rapi atuh ulah sok sabarangan tanana adana hayuh bae bangsa tinu kos kara itu ge sucikeun lain sakadar nyeun masjid jang contoh lain sakadar nyeun masjid ketika Baitullah direhab hijri Ismail dikaluarkeun lantaran teu aya dana nu halal eta zaman baheula lain zaman di Presiden SBY di zaman ayeuna mah neangan nu halal kadanan atuh heula nu suci jasa mah eta be ulah sok ajumentaan ka pamarentah teu beres jang sarana ibadah mah pondok pesantren masjid ulah moal ngeunaheun dipake salat nu mentak sepi masjid di tengah peuting teh paling diareusian ku budak pemuda nu tas marabok atuh majehna be tas arulin malam minggu lumpat ke masjid mabok ja emang masjidna ge duit mabok jadi nurug cupu pas jasa ulah kudu nu murni jasa ti pegawe duit sorangan mah teh beunang naon gaji pandai gaji moal gede moal bisa meuli mobilnya namun ngandalkeun gaji beli mobil mah lain tina gaji tina tanda tangan doang tanda tangan tu beres Habib Rozak kita dari kebeli mobil lantaran yang korupsi paling maling laletik doang lah Masya Allah heze kunaon pada desek-desek segala hayang nyeun yayasan tema jurusan sekolah emang parantina sebodoh iman tadina masantren salap ajuan nyeun yayasan Masya Allah tinu bagus lumpat kanu jore teu karasa nutup mata hatena Masya Allah aya ge cara wahoer di Tasikmalaya bini gedung film dijadikan gedung dakwah. Itu satu contoh bagus teh kos kitu teh.
Atuh urang mah kuari ye sekolahan jadi pondok pesantren. Itu balik pondok pesantren jadi sekolahan. Teu bararagus kuari mah maningan ge nempuh jang jalan ka Allah. Supaya murni, supaya rapi. Ieu mah keur carita bahwa Kangjeng Rasul kantos nyolatin mayit di masjid jadi masalah. Kecuali lobaan eta bangan sakadar supaya nampung doang masalah. Ari kitu mah diulahkeun lantaran bangke. Wih, itu beda deui mayit muslim. Bangke gue eta mangan kadeleuna doang, jasadna bangke. Tapi pan rohna pernah iman ka Allah, pernah iman ka Kangjeng Rasulullah. Bangke nage milu suci lantaran zahir teh kumaha batin. Zahir teh kumaha ruhna. Namun imah jore tapi nu geus sianana kararasep jeung gareulis wih eta imah indah jasa. Indah tapi imah gedong agreng nu geus sianana bangsa potongan Habib Rozak. Aduh, budak leutik ge kagetin eta si jelema tah lain. Tapi aya sakadar kasep jeung geulis mah teh mah gampang, hayang kasep ka Jepang operasi plastik gampang. Hayang geulis gampang operasi plastik. Kuari mah irung petet jadi mancung gampang. Bibir jebleh jadi bagus gampang kuari mah. Lah ngan ngaba bagus dohir doang isuk pageto diantrikeun ka leuweung jadi taneuh deui. Nu penting mah nu penting ruhna nu bagus teh. Ruhna anu bener-bener nempo ka alam itu. Henteu ditempokeun ka alam nu ieu. Nah ieu mah keur kacaritakeun Kangjeng nyolateun mayit di masjid masalah. Al-manal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa kasimpulan lama tuwufiya samang-samangsa den wafati Sa'ad bin Abi Waqqas sapaki Sa'ad kang putra lanang Ki Abi Waqqas arsala maka ngutus azwajun nabi sapa pirang-pirang rabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubna alayhi prihi azwajun nabi ayyamurru ingin tah ngaliwat ya sahabat kale kabeh bijanazatihi kalawan ngagawa janazah Sa'ad fil masjid ing dalam masjid garwa Kangjeng Rasul lantaran resep pisan cinta pisan ka Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat anu terus berjuang ngalawan musuh-musuh Allah negakeun agama Allah tapi susahna luar biasa sehingga boga samping hiji-hijina nyana mah riweuh jasa Sa'ad bin Abi Waqqas artina lamun ieu samping dipake salat pake nutupan luhur ka handap molongo lamun dipake ka handap ka luhur molongo urang mah moyah mayeh luar biasa tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mah sakitu susahna nu geus dijelaskeun min jumlati ahli jannah ku Kangjeng Nabi sararusah ahli sorga tilok sararugih kos urang kos kieu tapi nu sugih aya Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa meuli onta ribuan pake berjuang sorga tamat teh jadi ukuran nu penting mah batin urang nyantelna ka Allah sabaraha darajat garwa Kangjeng nyuhunkeun supados dicana ka masjid maksudna rek naon yusallina alaih maka bakal nyalatin ya azwajan nabi ingat Sa'ad hayang nyolateun ayeuna papaalu maka migawe ya para sahabat terus dibawa ka masjid pauqifa alaih maka den kandegakeun opo bihi kalawan Sa'ad ala hujratihinna ala hujrihinna ingat kamare azwaj wa kipate hartina dieureunkeun di dinya liwat ka masjid pan aib Kangjeng Nabi mah ieu masjid dia tah kieu mun nyaho ka Madinah mah ieu masjid dia tah jadi dia ye ka arah wetan bumi istri-istri Kangjeng Nabi hiji dua hiji dua hiji. Jadi lamun mereka masjid teh liwat payeuneun bumi teh ngalangkungan bumi istri Kangjeng. Tah hayang teh kiai karitu tah. Mantep wah. Kudu kolot marah bae.
Tarare boga dua ge puyeng. Boro-boro opat. Geus aya nyaho coba-coba puyeng nyandung ge. Nyandung ge. Lamun dua urang puyeng tambahan deui 3. Tambahan deui ge 3 kagok puyeng. Tah ieu istri Kangjeng nama kitu nu mantak ieu bahasa paukifa alaihi. Maka dieureunkeun saat deuk liwat ka masjid. Hardu paukifa bi ala hujrihina di kamar-kamar istri-istri Kangjeng. Yusallina alaih ale nyolati ya azwaj ing eta saat. Jadi awewe nyalateun zaman harita memeh awewe dilarang nyalateun. Terus langsung asal di dia nyalateun Allahu Akbar ke wangagari Allahu Akbar terus jadi liwat ke masjid ngaliwatan bumi istri Kangjeng. Geus Kangjeng mangeunahkeun gilir teh malam ieu di dieu, malam isuk ka dieu, malam ieu di dieu ke isuk ka dieu. Jadi dirinya kene. Ai urang mah pan kudu ka Subang. Waduh, udah capek datang ka ditu lain sosonoan jeung pamajikan atupan paregel. Ka Karawang, ka Subang, komo ka Bandung mah. Nya jalanna macet, nya bensinna, nya masalah. Enon gitu bermasalah. Geus lamun deuk nyandeng hijikeun. Ya kuali mah loba perumahan ieu. Di dia hiji, ke di dia hiji, di dia hiji, di dia hiji. Cek di tukang, ulah ngomong ja aing kos kitu. Geus di tukang mah aya nu kitu. Di tukang mana ulah mau ngomong pokona di tukang lah pokona mah. Babari kuari mah nyandung teh gang ieu atuh hayang ulah ngahiji mah gangna. Gang pipit, nah nu ngora. Gang pipit tadi di jatah nguletik pemajikan aja pipit. Nah gang Purukutut nah iya ada gede ya loba ngabaca berarti pemajikan dia mah ya tenden di gang Purukutut di dia teh. Gang Beo loba ngabohong berarti ya di katilu ya gang katilu tah gang Beo tah. Nah gang nu hiji deui gang Kebo. Opat jadina geus urang teh kudu hese-hese tah lamun deuk nyandung geus kitu. Lah cenah kiai boro-boro nyandung. Kunaon tuh haju letik hates ya mah kiai na gecan nyandung ulah neula aing. Masya Allah nikmat urang ningali Kangjeng Nabi mah jangan baris belah dia 4 belah dia 5 geus tenang Kangjeng Nabi tidinya keneh ya geus bea ka dieu mulai ka dieu deui jadi dinya keneh tah lamun geus ka Madinah aya di dinya teh bab Jibril. Bab Jibril teh lempeng ka dituna babus salam. Lempeng tah babus salam bab Jibril. Di dieu bab Nisa tah bab Jibril biasa Kangjeng teh kasumpingan malaikat Jibril di dinya mentak dijieun bab Jibril. Kitu tah teh urang ge lawang urang kudu dicirian di dieu ye lantaran sering hansip masuk bab hansip. Tah ieu bab Jibril. Tah eta ti bab Jibril lah. Bumi istri-istri Kangjeng. Jadi urang lamun nyaho sejarah di Siratun Nabawiyah begitu urang ka Madinah keluar urang ti bab Jibril baheula mah bisa urang teh asup bab babus salam keluar bab Jibril geh asup bab Jibril langsung raudhah kuari mah teu bisa kuari mah kudu babus salam bae asupna kemudian ka dieu keluar bab Jibril lantaran lobana jamaah baheula mah bebas dek asup babus salam belah kulon mangga dek belah wetan di dieu bab Jibril mangga bebas tahun 90 9 genep masih bebas ti 9 genep ka dieu geus diatur teu meunang kudu asup babus salam bae ka dieu diatur ku askar ziarahna ge ziarahna geus teu meunang lila-lila baheula mah biasa tahun 90 orang zarah dirinya assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum terus malah mah didampingan ku askar di dia katina masalah ngana nangtung bae besi kumaha besi ngusap teh teu meunang sakadar salam mah geus beres toel ku askar kaluar urang bab Jibril tah kuari mah geus teu meunang urang ngalambaikeun tangan ge dideleukeun ku askar nangtung lila dideleukeun ku askar bari lempang bae jam macet assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Sofatullah terus keluar bab Jibril tanu geus ka Madinah mah oh iya nu encan bingung
Aduh nunjan hese kuari daftar kuari umurna 60 tahun daftar nungguan 7 tahun modar teh heula angel jasa 7 tahun kakarak menang kursi masyaallah baheula mah tebu urang boga duit langsung ka pondok gede neangan nu gugur harita tembak ku urang berangkat masyaallah nikmat jasa ta eta bab salam lurus bab Jibril. Nah, kabelah dia di masjid deui, eta aya mimbar deui. Di dieu aya raudhah. Nah ye urang ngabayangkeun mun ka Madinah, keluar bab Jibril, di dieu lah bumi-bumi istri-istri Kangjeng Nabi ngabaris. Masyaallah. Tah, mun aya kiai kos kitu mantep tah. Ieu Kiai Haji Hamid, ieu mushola. Ajo imahna di dieu ngora, di dieu kolot, di dieu ngora, di dieu kolot, di ngora opat lah jadi ngeunaheun jasa. Kabeh ge asana guguru kanyana teh. Ih hebat amat babacaanna di mana? Teu kudu babacaan, kunaon asal ngarasa rawing ceuli bae. Ceuli ulah ngadengkeun omongan pamajikan beres geus sakitu. Anggap angin liwat bae. Kitu bae nyandung mah jak konsepna. Tuh babacaan, jadi nyana marah teh dianggap kurang ajak seuri, beres. Geus bae sakitu bae geus. Aduh cenah hese jasa ge ulah nyandung. Berarti sia nyalina leutik. Lamun nyalina gede kakarak pamajikan pamajikan marah ka urang kagebugan engke ujung-ujung cak pamajikan salaki bidug yo dicarakan ge seuri bae atuh da kumaha aing manya kuari marah engke penting ditumpakan kan teu etis sebenarnya urang mah sebenarnya nu kumun kapanggihan ku Kangjeng Nabi urang teh disengserikeun ieu disengserikeun ieu urang mun kapanggih ku Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi ai sia ku bodoh-bodoh teuing lalaki cak Kangjeng Nabi matak laisa minna lain umat kula anu mulia anu sampurna jelema mampu teu nyandung coba eta cak nu di tukang hadena aing nyandung kumaha disengserikeunana pamajikan dina pakahan ku sia dipangmeulikeun baju ku sia dipangmelikeun sendal ku sia diaturna teh pan pamajikan ku sia kunaon atuh ketika deuk nyandung teu bisa cak Kangjeng Nabi ku bodoh-bodoh teuing kecuali maneh teh dina pakahan ku pamajikan teu nyandung kakara tuh setuju cenah ada eta mah kajen ku kumaha ge hayang ka pegung aduh kajian ku gawe ka bade jasa teh mah hayang teu bisa eta ngan bisa ngan setuju-setujuna doang keur carita mun bisa ikhlas tapi lamun teu bisa ikhlas fawahidatan au ma malakat hiji bae cara Habib Rozak hiji bae geus bae hiji sanajan kos duka talimbeng masalah guys artinya kadinya di depan kata limbeng ngaranna nah iyalah mampir heula di kamar-kamar istri Kangjeng tak kudu dijelaskeun heula paingan mampir heula bumina pahareup-hareup pas lawang menuju masjid Kangjeng. Nah, tidinya lah yusallin alaih thumma ukhrija an babil kitu janais kari-kari dan petuaken ya gitu ya janazah atau ya saat sami bae saking bab janais belah ditu aya bab janais hiji-hiji na tihang depan aya ngaran-ngaranan aya sejarah-sejarahan lawang aya ngaran-ngaranan aya sejarah-sejarahan bab Jibril bab Nisa bab Salam bab kitu janaiz nah etalah hiji-hiji na ngaran tidinya gagara babalagahuna ananasa maka tumega ing azwaj apa satuhune manusia abu iku padanya cadian nas kabeh galika ing mangkono-mangkono kitu ing mangkono-mangkono pauki paleh manusia didinya nyaja dua qaululan ngucap ya nas maka natil janaiz ieu qaulu biha
apa suwiji-wiji orang anak apa pirang-pirang jenazah ikudin panjingkeun apa pihak kalawan janaiz al masjid ing masjid babalago zalika maka tumeka ing mangkono abu Aisyah babalago maka tumeka apa zalika mangkono abu Aisyah ing Siti Aisyah radhiyallahu anha kadengikeun ka Siti Aisyah bahwa manusianya can make jeung kitu diasupkeun ka masjid diperintah ku Siti Aisyah nanahonan maka Siti Aisyah nyarios faqalat maka ngucap ya Aisyah ma asra anda sauti apa suwiji-wiji iku ngageakeun ieu maing manusia kok make jeung gancang nyacat ila ayu ajibu maring yen tah nyaca dia nas mala ulima ing barang kang ora den kinawruhi ya emak teu pugah teu puguh teu nyuha teu nyaho make jeung cuat cawat lahum kadue kitu lahum kadue nasbi kalawan dukhul Abu alaiha nyajad ya nas alaiha ingat si Aisyah ayu marabbi janazatin saking entah dan liwatkeun apa janazah fil masjid ing dalam masjid wa aksam tulan sumpah ingsun anna rasulullah ing satuhuna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaiku nyalati kangjeng Rasul alam nai bayadha ing atase anak lanang roronya Siti Bayadha fil masjid ing dalam masjid tepugah tepuguh sok loba jacat yeuh baheula teh anak dua nya Siti Bayadha disalatkeun ku Kangjeng Nabi di jero masjid ulah sok cuat jawat ieu teh nuluykeun nuturkeun sepak terjang Kangjeng Nabi jak kapungkur ge ja baheula ge da kapungkur ge Kangjeng teh nyolateun teh di masjid jadi masalah teh ku ari persis sok ngaulahkeun nyalatkeun di masjid di lapangan bae termasuk salat lebaran di lapangan bae ulah kudu di masjid jadi sangat kitu naon dijadi-jadikeun perbedaan antara Sunni ahli sunnah nu atas nama NU di nagara mah kemudian persis jeung Muhammadiyah ku ari tambah deui jeung PKS jadi lantaran aya kepentingan masalah leutik digede-gede padahal mah teu kudu digede-gede maningan dibahas di forum yuk mana nu menang mana nu eleh yuk urang sadari selama aya dalil-dalilna adapun kuat jeung teu kuatna tinggal urusanna mun patali jeung hukum berarti kudu nyokot anu sohe batari jeung fadhailil amal atuh nu dhaif ge masalah jageus diatur urusan hadis teh tinggal duduk bersama kan ngeunah ieu malantaran nyinggung teh geus boga kepentingan lu teu boga kepentingan mau kos urang lebaran pokoknya mah aing masa kumaha ulama nu boga kepentingan mau teu menang lantaran tamah Muhammadiyah ajeuna mah ujung-ujungna mah ribut di lembur teh nuturkeun nu boga kepentingan moal anggeus-anggeus datang ka ira ge capek ujianana yes nya namanya boga kepentingan urang mah luruskeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim jeung hadis Kangjeng Nabi jeung ijma jeung kias beres ujianana sabodo dek ngomong ku kumaha ge at-tahlilul lafzi wallahu a'lam ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana